Kajian Al-Quran Surat Al-Ma'idah ti ayat 80 dugi ka ayat 83. Urang kawitan di aos sasarengan mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillah wa anis sholat fahal antum muntahun. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahzaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Laisa 'alal ladzina amanu wa amilus solihati junahum fima ta'imu idza taqaw wa amanu wa amilus solihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Salajengna tarjamahna. Ya ayyuhalladzina amanu, hei sakur jalma anu ariman, innamal khamru saestuna ari arak ari khamr wal maisiru oge ngadu judi wal angsobu wal azlamu jeung oge kurban keur berhala keur sasajet oge ngundi nasib rijsun eta teh pagawean keji pagawean kotor min amali syaiton eta teh tina sabagian amal setan pagawean setan. Fajtanibuhu pek ku aranjeun ku jalma-jalma anu ariman mah pagawean eta teh jauhan minuman keras, judi, kurban keur berhala, mengundi nasib,
Taeta teh ku aranjeun jauhan la'allakum tuflihun supaya aranjeun jadi jalma anu bagja. Ayat 81. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri. Sanyana setan boga maksud supaya aranjeun ngalakukeun mengkonsumsi homer, arak, oge judi supaya aranjeun teh parasea, supaya manusia teh parasea. Lamun manusia geus minuman keras, lamun manusia geus mengkonsumsi kana arak, kana narkoba, maka maksud setan supaya manusia teh parasea, hirup teh teu damai. Nya kitu deui pangna setan mempengaruhi supaya jalma ngalakukeun judi, supaya jalma teh silip pikangewa, supaya parasea, supaya silip pikangewa. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis sholat, jeung supaya jelema teh teu inget ka Allah. Lamun manusia geus kana ngalakukeun minuman keras, manusia geus mengkonsumsi kana narkoba, supaya manusia teh teu inget ka Allah, jeung supaya manusia teh teu daek ngalaksanakeun sholat, supaya ulah sholat ku setan manusia diganggu supaya ulah sholat. Fahal antum muntahun, naha aranjeun moal eureun kitu. Jadi Allah menghendaki sok geura eureun. Jadi anu sok mengkonsumsi narkoba, arak, sok geura eureun. Ayat 82. Wa atiullaha wa atiur rasula wahzaru, jeung sing taat aranjeun teh ka Allah, sing taat ka Rasul, jeung hirup teh sing ati-ati, hirup teh sing waspada. Fa ing tawalaitum fa'lamu annama ala rasulinal balaul mubin. Maka lamun aranjeun ngabalieur ti Allah ti Rasul, teu nuturkeun Quran, teu nuturkeun hadis Rasul, maka kanyahokeun ku aranjeun teu aya sanes da Rasul kami mah, Rasulullah mah ngan ngadugikeun wungkul ajaran kalawan jelas. Ayat 83. Laisa alal ladina amanu wa amilus solihat junahum fima toimu. Teu dosa pikeun jalma-jalma anu ariman tur beramal soleh tina naon-naon anu kungsi dikonsumsi, kungsi didahar, diinum dina waktu baheula samemeh turun ayat diharamkeunana arak, diharamkeunana narkoba. Idza mataqau, di mana takwa, wa amanu wa amilus solihat, tuluy iman, tuluy beramal soleh, summa taqau wa amanu, tuluy
takwa tuluy iman summa taqau tuluy bertakwa wa ahsanu sarta ngalakukeun kahadean wallahu yuhibbul muhsinin Gusti Allah mika cinta ka jalma-jalma anu tukang nyieun kahadean. Tah sakitu tarjamah. Salajengna urang langkung diperjelas. Surat Al-Maidah ayat 80. Hei jalma-jalma anu ariman ya ayyuhalladzina amanu hei sakur jalma anu ariman innamal khamru wal maisir sanyana ari homer ari arak wal maisir jeung judi wal ansab wal azlam jeung kurban pikeun berhala oge mengundi nasib eta teh rijsun najis keji min amali syaiton eta teh tina sawarehna pagawean setan jauhan ku aranjeun supaya hirup teh beruntung. Nah di antawisna ieu nya kahiji diharamkeunana homer. Homer teh nyaeta sakur anu bisa nimbulkeun mabok. Jadi segala sesuatu di mana dikonsumsi nama naha diminum, naha ditelen, ditereuy, naha diisap, naha disuntikeun tuluy nimbulkeun mabok. Ta eta teh homer gitu. Jadi sadayana melebetna homer. Nya ari jenis-jenisna masih contoh ganja, daun ganja. Daun ganja teh ku Gusti Allah diciptakeun kanggo aranjeun di antawisna kanggo tuangeun. Tiasa di sayur, tiasa di lalap gitu. Da melalap. Tapi di mana daun ganja tuluy diproses supaya bisa jadi nimbulkeun mabok, tah maka ieu teh geus kaasup kana homer gitu. Jadi makanan atau minuman yang bisa menimbulkan mabuk. Jadi manusia anu sebagian manusia anu nyieun kajahatan tangkal eta teh asalna ganja teh halal tapi lamun geus diproses jadi bahan pikeun mabok maka jadi haram. Contoh sejen tangkal koka diproses supaya bisa jadi bahan pikeun mabok nu sok disebut kokain. Aya ganja, aya kokain, kan itu tumbuh-tumbuhan gitu. Keur waktu tumbuh-tumbuhan can diolah pikeun jadi bahan pikeun mabok halal. Aya deui nu tina kembang kan gitu. Tuluy diproses gitu. Da nya kitu deui asal muasalna nu disebut homer teh arak teh
bahana tina buah-buahan nyaeta anggur. Pan anggur teh halal raos gitu. Tulu diolah, difermentasi, diubah gitu. Supaya bisa ngamabokeun. Tah sok sanajan bahana tina anggur tapi lamun diubah nimbulkeun jadi mabok ya jadi haram gitu. Seseueur nama eta bahan-bahan anu dianggo bahan pikeun mabok teh seseueur nama tina tatangkalan. Boh daunna, boh kembangna, boh buah. Nya aya deui nu tina salianti tina tatangkalan bangsaning sabu-sabu kan. Aya deui kan morfin ya. Sama eta oge ta morfin oge tina tatangkalan asal. Tulunya aya deui bangsaning tina bahan-bahan kimia. Oge kan ari bangsaning barudak geus terlibat kana osok mabok mah lem oge bisa pakai mabok diseseup minyak cet oge dipake mabok eta teh sadayana rek tina naon wae dijieuna tapi eta teh eukeur bahan pikeun mabok maka eta teh disebutna homer gitu. Asal-asal mah homer teh kan mung sarupa bahanna tina anggur. Tapi salajengna mah naon bae bahanna gitu. Tuluy eta teh sengaja supaya jadi mabok gitu. Maka eta disebut homer. Maka tiap-tiap barang rek anu eta teh diminum erek eta teh ditelen model pel aya anu disuntikeun model morfin gitu. Aya anu diisep sagarupa anu eta teh pikeun mabok maka eta teh hukumna haram gitu. Tah homer nya ayeuna populerna eta homer eta arak teh sok populer disebut narkoba, narkotik, obat-obat atanapi bahan yang dilarang kusabab disalahgunakeun. Ari sanyana mah ari dina kedokteran mapan eta teh bangsaning narkotik, bangsaning morfin teh kan eta teh kanggo menghilangkan rasa nyeri gitu nya. Ari dina kesehatan mah gitu. Ngan ieu nu salah teh eta obat pikeun ngahilangkeun rasa nyeri kalahkah dipake mabok gitu. Naha mabok teh diharamkeun kusabab eta teh bahan-bahan eta teh bisa ngaruksak otak gitu. Jadi miras, minuman keras, narkoba atawa disebut oge nafza bade narkoba bade nafza gitu. Nafza bukan singkatan keneh teh tidak narkotik ya. Psikiatrika sareng zat adiktif gitu. Maksudna zat adiktif teh anu matak nimbulkeun kacanduan jadi hayang we terus gitu. Tah eta barang-barang eta teh bisa nimbulkeun mabok, otak jadi teu normal. Jadi jalma-jalma anu osok minuman keras, nu sok mengkonsumsi ganja,
sabu-sabu atau morfin gitu. Eta teh otak teh moal normal gitu. Oge hate jiwa jadi berubah gitu, bakal leungit jiwa anu alusna gitu. Jadi ku mengkonsumsi eta homer, narkoba atau nafza, otak jadi teu normal gitunya, kejiwaan jiwa jadi teu waras gitu. Tah ieu pangna ku Gusti Allah diharamkeun, jadi madorot gitu. Tah ieu teh aya manusia anu memang ngahaja salianti memang kahiji keur manehna mah usaha neangan kauntungan jual beli narkoba gitu, jual beli barang anu haram gitu. Jadi hasilna oge menang duitna oge eta teh haram ya, rek dipake meuli dahareun, rek dipake meuli pakaian, pikeun imah, pikeun kendaraan, usaha tina jual beli barang haram, maka hasilna ge batinna ge haram gitu. Tadi dunia teh jadi musuh terbesar. Kaasup di Indonesia musuh terbesar teh eta ayeuna teh narkoba. Kusabab bisa ngaruksak generasi anu kuduna mah generasi saparantos urang teh kitu nya sarehat jiwana, sehat akalna, di mana jadi pamimpin bakal alus mawa rahayat gitu. Tapi lamun jalma geus akalna terganggu ku narkoba, engkena boro-boro bisa mimpin bener, mawa dirina sorangan ge geus hese, jeung sok ngariweuhkeun kakolot. Indung bapa jadi riweuh lamun boga anak tukang mabok, boro-boro engke usaha anu bener, manehna ge engke uruseun gitu. Tuluy ngaganggu di masyarakat gitu. Ka masyarakat teh ngaganggu sabab anu tukang mabok mah kadituna bakal emosian, gede amal, membenci orang lain. Tadi disebut ayatna kan, innama yuridu syaiton, sanyana kaya sanes setan bermaksud ngagoda generasi kemudian bangsa para pemuda pemudi itu contohnya digoda ku setan sangkan mengkonsumsi eta nu kaasup narkoba. Ta eta teh setan mah bermaksud supaya manusia teh parasehat. Jadi ku mengkonsumsi barang-barang anu batak nimbulkeun mabok, pikiranana teh bakal kitu hayang pasea we kitu. Jeung sasaha teh kitu. Jeung benci ka jalma nu sejen teh aya kebencian. Nah di mana diomehkeun ge digeunggeureukkeun engkena teh bakal sumun, bukmun, umyun. Lamun jalma otakna geus teu normal, geus kaganggu ku miras, geus kaganggu ku narkoba, di mana di papagahan ge digeunggeureukkeun seperti jelema torek, nong torekeun sumun, nong torekeun bukmun, pire, umyun, lolong. Jadi disaruakeun jeung sato. Pan sato mah bisa diajak nyarita gitu. Di mana jalma geus kaganggu gitu otakna, jiwana ku eta miras gitu.
Nah, jadi ayat 80 ayat 80 hiji. Nah, jadi kade urang, keluarga urang, anak urang, incu urang, keluarga urang gitu. Jaga gitu. Ulah dugikeun ka deket-deket, ulah dugikeun ka mengkonsumsi barang-barang anu kaasup narkoba, anu kaasup homer, sabab ngabahayakeun. Nya ari masalah umum masyarakat eta mah tos urusan negara ya. Jadi lamun di masyarakat ieu teh lemur teh meuni loba-loba ting tukang marabok kitu nya. Eta mah geus urusan negara, geus urusan polsek, geus urusan koramil, itunya kudu diberesan, diamankeun. Sabab da di mana diantep engke ngabahayakeun, lain ngabahayakeun we ka manehna, tapi ngabahayakeun ka keluarga, ngabahayakeun ka masyarakat ngaganggu. Oke, komo deui di mana Gusti Allah geus ngadatangkeun azab. Azab anu sifatna masal. Da Gusti Allah geus ngadatangkeun azab lain wungkul menimpa ka pelakuna, tapi azab mah bisa mengenai ka jalma nu sejenna gitu. Jadi upaya urang mah ala kadar kitu we ke masyarakat mah gitu. Memberitahukan kepada Pak RT, memberitahukan kepada Pak RW, memberitahukan kepada polsek, koramil gitu. Gitu oge lamun Pak RT na tara mabok di sabus loba kiwari mah nu dijarieun RT teh nu sok mabok dijieun RT loba tukang mabok dijieun RT, tukang mabok dijieun RW. Jadi masyarakat rek laporan ka saha? Da RT na RW na tukang mabok gitu. Ye. Bakat tugas mahabukna ye penyakit ya gitu. Ya gitu. Nah salajengna dina ayat 82-83 hei sakur zaman ariman sing taat ka Allah, sing taat ka Rasul, jeung hirup teh sing ati-ati ya. Wahdaru urang teh sing taat ka Allah, terus we tuturkeun ilmu-ilmu ti Allah tina Al-Qur'an. Sing taat ka Rasul, tuturkeun we ajaran-ajaran Rasul. Pan pesan ti Rasul ge kitu. Kuring ka aranjeun geus mere supaya aranjeun hirup teh teu sesat. Nyaeta Al-Qur'an jeung sunnah gitu. Nah ayat ini tadi sing taat ka Allah, sing taat ka Rasul, ngarah aranjeun teh hirup teh bagja gitu. Jauhan narkoba, ngarah aranjeun hirup teh beruntung bagja gitu. Tah jadi urang dina menghadapi ayat-ayat seperti ieu ya, minimalnya urang we ngajaga keluarga ya, gitu. Keun umumna mah da eta mah da cantang tu urang bisa nganasehatan, urang terang ilmuna, tapi urang cantang tu bisa magahkeun nganasehatan ka masyarakat mah. Nah, urang paling penting menjaga keluarga. Da urusan masyarakat mah sajenna mah nu paling pokok mah urusan kewajiban pamarentah gitu. Pamarentah jangan membiarkan gitu. Di mana menginginkan generasi teh leuwih alus mun diantepnya kita ya. Jadi para pamimpin, para pejabat engke raruksak da geus ti awalna keneh. Otakna geus teu normal, jiwana geus teu waras, kusabab geus terganggu, geus masuk
makanan minuman anu matak nimbulkeun mabok. Ta sakitu guaran kajian Al-Qur'an surat Al-Maidah di ayat 80 dugi ka ayat 83. Hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.